Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta simkuring Siti Febriani, wawakil SMP Negeri 2 Sindang Agung, baris midangkeun video ngeunaan lalampahan dina mangsa sasalad. Nalika warta ngeunaan Covid parantos lebat ka Indonesia, kuring ngarasa hariwang sareng sedih. Pikeun nyingkahan virus corona bisa dilakukan ku cara nerapeun 3M, nyaeta kahiji make masker. Lamun kaluar imah tong hilap dianggo maskerna. Anu kadua, mastikeun jaga jarak anggang minimal 1 meter. Tong ruang liung lobaan. Anu katilu, mindeng si banyo pake sabun dina cai anu ngalir salami 20 detik. Dina mangsa sasalad oge, tangtuna kuring salaku siswa teu hilap kana pancen siswa nyaeta diajar. Tapi dina mangsa sasalad ieu kagiatan diajar ngajar oge dilakukan secara PJJ atau daring. Kituna unggal siswa kudu ngagaduhan alat komunikasi seperti HP. Teka rasa ieu sasalad teh tos nepi ka sataunna. Kitu oge belajar daring. Sim kuring sakapeungah ngarasa bosen diajar daring kieu teh, katambah kuota kudu dieusian unggal poe. Kumaha keur siswa nu teu aya fasilitas HP? Tangtu diajar oge katinggaleun lantaran teu sakabeh siswa ngagaduhan HP. Pikeun nyingkahan Covid-19 ku cara 3M teh di dieu kuring boga tips. Pikeun imun atawa daya tahan tubuh urang henteu turun. Sabab lamun imun urang turun tangtuna gampang kaserang ku virus. Anu kahiji nyaeta olahraga. Teu kudu nu hese-hese, saukur lempangan unggal enjing we ge tos cekap. Nu kadua, tuangan nu sehat seperti menu pokok opat sehat 5 sempurna. Anu katilu, salami di bumi teh urang bisa leuwih loba waktuna pikeun bantuan padamelan mamah. Nyaeta sasapu, ngepel, masak jeung rea-rea deui. Nu terakhir tong hilap kana kewajiban urang sadaya nyaeta ibadah ngadoa ka Nu Maha Kawasa pikeun ieu sasalad teh geura leungit. Sareng mudah-mudahan urang salawasna dipasihan nikmat sehat ditepikeun tina virus Covid-19. Harepan sim kuring nyaeta mudah-mudahan ieu sasalad teh geura leungit geura nyingkah ti bumi alam. Sadaya warga di alam dunia sarehat, khususna warga urang Kota Kuningan. Upama salad leungit atuh kagiatan sakola ge normal deui. Kuring bisa sakola, bisa diajar jeung guru-guru kuring, proses diajar ngajar tangtuna bakal leuwih efektif. Kahareupna, nalika sasalad leungit, urang tetep kudu waspada. Nyaeta kudu bisa ngajaga kesehatan urang sorangan. Sabab urang teu apal, bakal aya naon deui keur kahareupna. Mudah-mudahan urang sadaya ditangtayungan ku Nu Maha Kawasa. Amin ya robbal alamin. Moal kapapanjangan sakitu we nu didugikeun ngeunaan video lalampahan dina mangsa sasalad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.